Ngajeun ka aing rek mere, waduh curi. Jadi tawarkan. Tuh tinggal inti kotok kamu rasyut. Oh itu nyaka. Karena ulah lah ya. Ada cenah. Allah Gusti. Haling belegok. Naon teh kado? Haling. Haling. Ya. Cicing. Ayang pejet beri rumah. Kumaha lamun modar kalepasan ke dewek. Kadekang. Lalawara teuing. Nah, teh si monyo. Hei, Mana cek euy? Alah, moal doraka gitu. moal di perjuangan mah. Paduli jeung sia bunga nyampurkeun aing. Sia panuju. Benar belum? Ampun, kali. Ayang modar sih eta. Kojor bener si curi sia. Jatuh ingat tahun murah cicing. Asa kabina-bina teuing si monyong nya nya. Kadekang lo bakene, akang bakene, akang. Akang lo bakene. Dua teuing. Wah, lumayan. Can digebuk geus ngampus ya. Bisaan euy ngejat. Ka dieu. Sabarkan jatuh. Hah? Ka dieu. Mung syarek neungeul aing nyaho. Ada ingat beda. Moal ka dieu kira. Bisa rek amanah. Hah? Ka dieu. Lamun deungeur dibabukeun deui ku aing. Ngemalan. Naon? Ieu. Naon? Kalatah warganya. Saya mau mati. Ya silahkan. Pulanglah ke akhirat. Kalau enak di sana cepat kirim surat ke sini ya. Oh. Alamatkan deh ke Hai mana pengen kaya? Hah? Lu pengen kaya? Enggak. Iya dong. siapa yang gak mau kaya. Siapa yang nggak mau? Ini orang kaya tuh. Hah? Jadi lu mau kaya? Mau kaya babi? Kaya apa? Goblok ya. Kaya raya. Monyet. Kaya itu kan beunghar. Jugalah. Jugalah. Ya mau jadi orang kaya ya. Kalau mau jadi orang gedean tuh ambil harta karun. Di mana? Tuh di sana kebun itu kebun bambu. Di kebun awi tadinya
dikaitkeun da dina plastik pek keur maneh harta karun duit lain baju lain pakarang lain barang baheula lain emas tah konengna mah sarua jeung emas boboa sia nah naon panca di uing di lain harta karun harta kadut jurig nu kitu mah Rajeun ka aing rek mere waduh jurig aja ditawarkan dari aku nyampahan beteng jika nulkeun deui jika nulkeun deui tara di sana silakai naon nu karasa teh da hulu angen di babuk paingan atuh daharakan seueur tara diponokan seueur deui gede aduh jeung Hasyim jeung naon boa-boa alah mie biji deui euy da eta kana aing kaduhung jajan baso heula aing kana barang dahar teh meni bunggontot sia leung musok meuli menang eta lebar galah pek hakad atuh geuleuh makanya sia tak kalinya alah lagi gituan teh alah aduh ati walau aduh jika nana seueur barunya teh alah nya tak kitu mata modar sia ampun mang ampun urang mah ampun modar udah sia tinggal batu tong lupa geuh naon hujan euy aduh sakit anjir utah dulu itu karena hulu aing si kurang ajar teh goblok sia teh utahan sia teh utahan goblok aduh recir beda teuing teh recir mani ka itu rujit cilaka aing euy beri sampo di akhir gitu betul kebersihan itu pangkanya kesehatan harus dilaksanakan sebagian dari iman anjuran pemerintah tingkatkan kebersihan betul sekali jangan menghilangkan atau menjaga penyakit muntaber betul sekali maka kalau ada air-air di kaleng dan di mana saja cepat bersihkan dibuang yes. Kreur sarua di kopea sok siap pada di kopiah jeung aing sok sia hayang nyaho pada da moal sieunneun aing kawas nu heueuh we di kopiah sakitu tala salat teh nah jong ngareken tala salat teh kadewek di kumaha sujud ada kehalangan ku irung tapi heueuh aku nu bebeja ya